Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Teteg Teguh Kukuh dumasar serat Efesus pasal 4 ayat 7 dugi ka 16. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-14 sareng 15 anu ungelna kieu. Lamun geus kitu urang teh geus lain barudak, moal kabawa ku ombak jeung angin gogoda. Sabalikna urang kudu wani medar anu bener. Para mitra, salah sawios ciciren murang kalih nyaeta teu acan mampu pikeun nangtoskeun naon nu merenah, nu sae sareng nu leres, masih gampil keneh dipangaruhan dugi ka tiasa robih pamadegan. Kumargi kitu murang kalih mah masih mereyogikeun pisan bingbingan sepuh. Para mitra, panulis serat Efesus mepelingan deui urang Kristen di kota Efesus nu janten alamat seratna. Upami urang mau sadaya eusi serat Efesus mangka tiasa katawis yen nu nampina teh jalmi-jalmi nu yuswana tos sawawa. Hanjakalna sawawa sacara yuswa teh sanes jaminan sawawa dina hal misikep. Peperih panulis serat Efesus eces pisan yen sakedahna aranjeunna sanes murang kalih nu diombang-ambing ku ombak sareng angin gogoda. Sabalikna aranjeunna sakedahna jalmi-jalmi nu teteg teguh medar bebeneran. Jalmi nu sawawa dina misikep nyaeta aranjeunna nu teteg teguh kukuh teu kaombang-ambing ku rupi-rupi hal. Bebeneran teh hiji-hijina hal nu janten padoman kanggo jalmi sawawa. Para mitra, tipe perih tadi urang diajak kanggo mahamkeun yen janten sawawa sangkan tiasa misikep teuneng pengkuh eta teh pilihan. Ieu sanes sikep nu otomatis aya dina diri satiap jalmi. Dina sapada harita ieu hebatna urang Kristen tos dilengkepan ku sadaya nu diperyogikeun geusan tiasa misikep teteg teguh tur kukuh. Tah para mitra, kersa teu urang janten jalmi sawawa dina yuswa sareng oge dina spiritualitas, janten jalmi teteg teguh sareng kukuh dina bebeneran Allah wantun medar anu leres. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.